jam ieu ngopi ini sorangan lu dongieun aduh batur dari udut mah ini ngorog ieu sorangan teh jempling bener pilih harang panon ieu dah kabut sarurun cuma komong semuanya ulin jam-jam we kabut sarurun jempling bener aduh teh lah ngopi-ngopi ngorog lah bener dari gua sorangan nanti ngopi aja kurang dah seger bukan kalau bertahan bener tembus lah hati-hati lagi lah hari awur batur punya penting lah konek para ini Kamu kaget ya? Kenapa sih ya? datang di Seorang anak aing ngopi ada kan ngopi lah komo Budak sayu. Budak teh kah? nyar-nyar wae lah Bener sih teh aya batur ka dieu teh. setengah deui Batur ka dieu teh panginyukeun atuh kopi. coba sakitu-kituna deui deui teh Teungeun aku aing kudu teu bari ngopi mah asa modal teh obeh. Aya meureun. nah obeh ketapas bari Aya meureun ieu mah. sakitu Bohong banget sia mah. atuh aya mah meureun dibere teh sakitu-kituna deui tah Sia mah katurunan si Haji banget sia Haji Arni sia mah. Pelit. Ieu ngasaan? ulah Pelit sakieu sia. deui teh Si Abo pelit-pelit yang kena kopi mah si angke pae di paniana lain pakai cai bersih. Kaci kopi di paniana ge sia. halus jadi manis Banget sia manis. Sirum cungur engke sia dina liang kubur. Nya sirumnya bilatung pokona mah. Cibodas kan meureun sarua Tanteuna ari Cibodas moal sirum mah sarua Cibodas oge disirum Bener itu mah. nah atuh sakieu depan deh bagaimana sakieu teh banget teh Tuh cungur siang ngeunah ari aing teu ngeunah kieu beungeut. oh wajar tuh mah itu tepokeun we omong kopi ini aya teko gitu tah ya teko gitu tah Aing kudu dicape anjing kieu. Mau aing dan sulap dan temuan bacaan ieu. Sulap. Wah jadi Cibodas. kok jadi cai bodas beut kopi teh goblok mah teh teh si kopi di Cibodas geus teh kok Mungkin sasia jeung aing. heuh gue mau pernah kopi nya teh karasa ku sia ieu karak di dunia geus dibalas ku Allah ya pelit mah. Kemudian di akhirat entah kan saja jelema pelit-pelit ting cungur. Geus tatangga aing sia mah. Hirupna pelit, siapa yang malah nu ngagotong bo ngabecaan deh kah. Ulah sok jadi jelema pelit kehead. Sia di dunia keneh ge nya geus kieu. Kemudian di akhirat ih teh tamahan. si kopi dari kopi di Bodas kieu Sama sia. kenaraon ya nah biasa wah Tah iya dewek buka cerita. ngopi ya Jelema dewek datang ceritana ka dieu. Manehna keur nginum kopi. Ari kahayang dewek tuh aya nu datang mah ninyu-ninyu deui ye atawa nu ieu lah tawarkeun bari urut-urut ge. tuh udah disuguhan Ieu mah ulaheun pelit. Tuh pan tina Cikopi jadi berubah jadi kieu Cibodas. oh jadi ieu anu Ah. ieu tadi mah Pangyaramahankeun. Tong cenah jadi jelema pelit. Pun maneh bo kitu-kitu teh mah euy. Dengkeun sumur sia. Saeutik lobana bo aya boga rezekina kudu berbagi.
ngeunah sakit itu teh. Ngeunahna. Percuma ngeunah jeung sorangan mah. Kita tadi pertama di Jongjon ngopi oke gitu sia. Bingung dia. Ah, bingung wae sama hirupna bakal Jadi bingung. ieu makanya kopi jadi cibodas ieu. Kenapa naon? Biasa ngariung ya. Ngariung lah. Kariung naon? Akhir ngopi jadi ujung-ujung jadi cibodas ieu. Aksa mah beunteur meureun. Tadi mah kopi jadi Kopi. kieu. Emang pas sakieu tadi sakieu deui kopi nanti. Cibodas ge sakieu deui. Ya, teh. Nya, Dibere pelajaran dia jelema pelit. Aduh, paingan. eta nyaksak ilmu ti aing sia teh. Ti aing ilmuna eta. Make sok dibikin samarangan. Geus minta duit. Aing Cepat, jeung aing. itu. Oke ilmu nih bos, senggol dong. Paingan. Si arek itu. Ayammu. Ayang. Heeh, engke. Yuk guys, aing minta ayeuna ngecik Oh, jadi gitu. Cibodas. Gai gai. Guys, yang kita lihat. Gai. Teh nak yang diajarmu. Misalnya balik ke nya, kok. Oh. Ayang, Ayang iya. jadi cibodas. Ieu mere jeung gelasna ieu kopi. Ini eta. Si goblok ini. Ini ka mana? Kan biasa kopina. Tapi bisa aja Bisa aja. Sakit itu ya jadi gitu. sakti batet teh jelema. Ini sakit ini bantrak-bantrak kan kamu. Dan lawan main